Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhimna marasida min syururi anfusina wa umurina min sayyiati a'malina ya Hanan ya Manan ya Hayyu ya Qayyum. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Menang 40 kali astagfirullahaladzim. Bul kukus kaluhur kanu mayungan, kahandap anu ngamparan, kagigir kanu ngaping, berang jeung peuting, berang jeung peuting. Bul kukus kaluhur kasang rumuhun, kahandap kasang batara, kabatari kabatara naga raja, kabatari naga umpi, kapangeran bagus daka anu bisa nyuksuk laut mapas segara lurus bumi ngapung ngawang-ngawang, kapangeran mancur putih nulinggi dina mun-munan kaula, kaula sejak nahira saya hatur bakti sangu wangi satulukaneun. Kasari kabakti keterdakan terima pangabakti di abdi syariat. Anu dibaktikan aku disuhun singetna ka ibu karama, ka indung anu teu ngandung, ka anu teu juga ka ibu Hawa, karama Adam, ka Gusti, ka wali, ka Allah, ka Rasulullah. Kadulur kaulan opat kalima pancer, kadulur kaulan genap katujuh pancer. Kanini kaki kanini para jibatin, aki para jibatin. Anu bisa ngarupakeun, anu bisa ngarekakeun, anu bisa nimpang kana kasalahan urang sadaya. Altarapi rezeki urang. Nada agungnya para lut, ya para lut. Pun tabe pun kanu ngancing di dangian ieu patempata. Anu ngicing burung rakna nu kapungkur kalpun baheula. Para luhun bilih aya nu kakurung ku wangunan, nu kating keur ku papageran, nu kating cak ku tatapakan, kadulungna kalisungna kadiruna. Bilih aya kai papuhu-puhu kaso kacongo-congo. Nada agungnya para luhun, ya para luhun. Sun kanu gelis Dimas Kohaji Tresnawati dan Dayang Sari nulinggih di bumi suci, bumi sukatan pamarat bumi badan sampurna sampurna ku kersani dan nu maha kawasa. Nada agungnya para luhun, ya para luhun. Amin sun ka guru lahir guru batin, khususna Karaden Kuncung Aradilah numantun di Pajajaran nalika zaman harita. Taki dara walet tumumbus di Pajajaran. Kula ngangkir sanes wancik, kula sanes mangsa. Ulah rek ngadawa kana ragak mula, ulah rek ngabadi kana diri kuring, ulah rek ngabendrong kana nongton, ulah rek nyulikan ka bapak hajat, nyuhunkeun mulus rahayu, rahayu
di luhur sausap rambut, dihanap saibas dampak, digigir di tengah Gusti nu Maha Kagungan. Mangkana titip bakalin murid dan bakal katempuhan. Anjeuna incu putu Adam Hawa nyuhunkeun salamet tinggawitan pejabat aparat rakyat Indonesia nyuhunkeun salamet nugrah mulia ka Ratu Manusa Ratu Sapaat Wali Mukmin Neda Agung nya para cerita pantun ngaguara cerita lana rasa milawang kancana nu hayang dilalakonkeun lulurung ngatuju ngabandung kadalapan kedisoran salapan geureut-geuretan 10 raja bantala alus rek dibukakeun cukup maning astagina kapenak kudu ngaliwang kudu rancagena hate dibuka kudu bujangga ana dibuka pating halang dibuka pating dalengdang manusia tingaraneunana sangkan raja pamunah munah lampah paring olah munah gawe paring gawe munah ucap paring ucap munah kayu munah batu laut biru tibeh kidul ngan tilu lemah laut kayas tibeh wetan ngan tilu lemah laut koneng tibeh kaler ngan tilu lemah laut hejo tibeh kulon ngan tilu lemah kapunah ku raja pamunah sirna rasa datna sampurna tunggal umatna Muhammad jenenganna Neda agungnya paluan nya para kurang silar penyakit ayeuna jurik nu aya dina negeri kuring geura nyingkir setan nu aya dina nagara kula geura nyingkar kabasmi ku Raja Aheng Raja Kanjeng Rasulullah Jibril nu ngalebur nu ngilangkeun Nabi Adam panyakit sakabeh leungit kapegat ku malaika ku dulur kaula kabeh ki daruni rejeng digedeng wadaya sarta penyakit corona nu ayeuna ulah jail kaniaya ka umat Nabi Muhammad sabab tangtu manusia mah kaliputan ku yang manu Nada agungnya paraluhun ya paraluhau tong seueur saur urang Sunda geura usik geura malu satuntung agam kene agamana wakeun wabah sagarupan Nada agungnya paraluhun ya paraluhau Maha Agung ka Gusti nu Maha Suci Gusti pamuntangan beurang Gusti pamuntangan peuting sajatining ngepati urip sajatining kalanggengan sajatining kalanggengan pun sapun awigna astu paralun
muda awun karubuhun kakaruhun kula amit sejak mimpi kula minta sejak ngalak mundur tinu panasaran rek ngahuda ka Sunda pun sapun kasakur dulur nu sarasa jeung sasuma utamana Tatar Sunda Jembarna Galuh Papua tamperkeun saripatina tanjeurkeun aweuhanana tanjeurkeun aweuhanana nyungsi harti Siliwangi nu nyamuni dina wanci nu miak sadingaraga dina raga Siliwangi nu kiwari Siliwangi nu bihari mugia panjang menjual rahayu kagungan nu maha agung walagi kersani Gusti rahayu kagungan nu maha agung walagi kersani Gusti nu maha suci naon atuh nu rek disombongkeun ku manusia kiwari di alam dunya sedangkeun pangarti titipan ti Gusti pangabisa titipan ti nu maha tawasa urang ngan saukut dibogaan ngan teu napi banda bungan cik nabi birit nawi urang kampung baulisung nu taralang bijil ti kolong imahna batu satangtung di hatepan ku handelem di tihangan ku hanjuang betahna di lebak cawenik naon cenah pingaraneunana nyaeta putri geulis gagaweran capetan tara nyarita amis budi daraseun samping batik tetungtungan diketek teu dipihane mun diseuseuh tara baseuh dipoe teu kalangkangan narutus gunung palis narajang alas ingis nungrak pasirung kawinnya wadah tutung biritna manusia milari kipayah sacarana nubawi di dia hampura wae ka para ustad urang rek nyawa ka kaum santri warek ngaji karena pintonan ieu seni nu digarap umang aya anu sapiku pangarti ngahibur ukur kawani nanging sugan aya nu kataji kudu kaset model abdi cek pamajikanana kaset dewa nada agung panunuhun nada panjang pangampura agung nak kan dipayung jemar nak kasadayana atuh luput nyuhunkeun di maklum lepat nyuhunkeun di hampura karek calegnya lemekan kedal ucapnya nyari tak lalame ki juru pantun margi ai pantun mah kuratu moal katimu ku pandita moal kabuka kurasi moal kapanggih
pantun tapi pantun kantun saur kecap ayat di bawah pantun mah daya coretanana kacapi kayu dawolong kulung diangken tangtung inang diangken badan kawat diangken urat jari nu ngahijikeun curug pamener saur inung leungeun ngalejetkeun Sri Hurit tunggal jasmani tunggal ayat jeung suara mangkana ulah rek pabentur jeung saur ulah rek pabeurit jeung biwir nagri kariung ku gunung nagara kasimpai ku lemah lemahna dendek ngalerna ya pak alun-alun gedung sigrong pajorong-jorong pasenan patujang-ujang anak pilik na menang nyiksik pamikul menang minggu diseret puglasnya jadi lebeng ku kacau kenteng dicampur kancana emas sukunan pepentol inten ratu dengan kekagungan kagungan iwa kini tatar kerajaan sunat daya salis penyak rawati ngapau denta nyaetah yang Prabu Dewa Niskala anu gagah sakti mandraguna jepari basana lamun murka na eyang Prabu Dewa Niskala dihancurkeun diciduhkeun kana gunung mantak hancur dijejekeun kana jagat mantak bejat diciduhkeun ka sagara mantak satu kasaktianana ieu eyang Prabu Dewa Niskala lamun dehemna adalah pingabokna lir kuruduk lulun tuyang lir geledek rerentenga anjeunna raja anu adil bijaksana sama lain janten raja kapungkur mah kudu ranggait maneh tanukan hartina pinter luar biasa suki ku pangarti tumar ku panalar hartina kudu leuleus jejer liat tali luhur kandungan lair Aisyah beh dituna asak hampura atuh yang Prabu Dewa Niskala mimpin rahayatna kacida saena da ai kapungkur mah cenah ceuk guru simpuing guru ceuk guru ceuk guru teu aya itu sidaran ieu nu aya teh nyaeta raja prajurit rahayat cenah mah ulah dugikeun ka ieu nagarana sumur makmur gemah ripah loh zinawi dugikeun ka melengkung ngapucuk kawungna ngaberes tangka jameneuna ngajajar pelaka lapana pelak cauker bejeuna cumuu pelaka cangker bejeuna ngajajar ngan banget nu tadi pelak teh awe nu mare binihna wah ingon-ingon dikukut kaya nimuning sapi kambing jeung domba ku para petani kapungkur tong borok nimbung harna ge luar biasa langit ge boga sorangan ruksak bisa diomean sasatuan anu gede mah komode sumawana ieu mah sasatuan leutik ku kolot kapungkur mah dikukut kaya di reungit slireup jeung rametuk dikukut nepikeun ka sagede-gede duogan wah anak cumlu ketika jauhan gantawang tikanggan yang Prabu Dewa Niskala nyalukan jantan puterana margi nu jantan lantara pamit teu aya anjeunna Iwati nunraskeun putra mahkota nyaeta Raden Pamanah-Rasa dicanak singkatna wae kacarioskeun yen anjeunna teh kedahnya tengah gentos ramana pami Prabu Dewa Niskala parantos rumpak caringin di buruan ayo rumpak caringin di buruan teh kasep mawat tinggalan anak
dicalukan benar kasih anak king abrak-abrak kadil cenangmu ampun teuing tobat teuing ama pada aya pikir sakti malanaon nu mawi ngangkir cenah putra kieu kasih singkat nama amat teh parantos sepuh jika hidup kedah gaduh cita-cita anu sanyana jeung saestuna pan hidup teh putra mahkota ama ayeuna dipiwaran nyaeta ngalalana ka tanah kaler nanging aya syaratna anu kahiji nami anjeun kada digentos janten jaka kekembingan anu kadua raksukan kena cumpang camping supaya ningalikeun yen masyarakat teh nyaeta katawisna mana nu susah mana nu bunga anjeun kudu nyata ngiringan karena sagara golongan bural ku amat didoakeun menang nah wajahna hidup kudu daek dipoyokok dihina mangga ku warga masyarakat sakumna kumaha pait peheurna karasa narahaya anu keur engkak-engkakeun cenah mah di daerah tanah kaler kidul wetan jeung kulon ayeuna teh aya wabah panyakit nu ngaranna panyakit tetelo wah di baheula ge aya mah nanging can aya media mun aya baheula mah sebenarnya teh panyakit tetelo jeung kolot sim kuring mah pae isu gering sore pae sore gering isu nanging aya sepupak pupur pada gaduh panangkana cikan ku hidup tingali ka tanah kaler bari jeung aya nya tanuaran pasantren Syekh Guru Atarpi Syekh Hasanuddin anu di nagara Mesir lamun ieu pasantren salah ngagunakeun arah tujuanana ngadidikna tutup wae tapi lamun sae kadidikna urang sumbang pasihan wae ti negara gancangna carita Raden Pamanarasa digentos raksukanana cumpang camping lawan disarangan ku Paman Patih Uki Purwagali mamang cenah ka dieu hayu mang urang ngider ka tanah kaler urang ngaranna bari jeung urang tapak berata bari ningali leuwih sifat tahunna kebat lumampah ieu Raden Pamanarasa disarangan ku Mamang Lengser ngagegag ieu leumpangna singkang beratku kagunganana kagungan benang diukur sagede ieu nu ngotong-ngotolan ieu kumis baklang sangadulang ieu Mamang Lengser anu kacida gagah purungkahna ieu Mamang Lengser bulu karek dilarepe bulu beuteung mantakeun tempat tu bila ngadawung liang irung moncogok mantak moncor lanak dua atuh bulu bujal meni ramai sok dipake nyayang kada itu cenah dina katangtosanana atuh kajentenana kumaha ieu Raden Pamanarasa sakitar tengah bumi di leuweung anu luang liwung-leuweung anu luar biasa sangatna di dina aya nyaeta hiji mau bodastik nagara kajinan keur ngincer-ngincer Raden Pamanarasa anu keur leumpang nyaeta jeung Ki Purwagali ieu nagara kajinan mau bodas ngincer di satu kangeunana kumaha pijadieunana si mana horeng amuing rajana amuing rek muji gak pangarti Raden Pamanarasa iya di dia Raden Pamanarasa kebat lumampah anjeunna jongjon tongoy was sedengkeun eta leuweung teh leuweung sangat pisan tong
Tomboro ning disabaku jalma manuk ngaliwat kaluhureun eta leuweung mantakna kubrag syahida. Tomboro ning eta manuk juru pantun ngaliwat ka eta leuweung ngadadak hayang kopi cappuccino cenah wah. Duh eta mah gua dianggap deui kan eta bohong eta mah. Kebat lumampah Raden pamanah rasa anjeunna nyaeta kaleuweung alos banawa. Kumaha pijai dieunana Abah Ropi anu bageus. Kumaha pijai dieunana lah kumaha pi balukareunna. Lamun saum awet teh pemain terang pisan ya da Abah. Bapak Suta, Bapak Suti. Bapak Suta, Bapak Sutai. Alah ditium kula lamakeun. Hanteu suka, hanteu sudi. Hanteu suka hanteu sudi dicium ku doma anak. Di luhur kapal udara, di luhur kapal udara dihanap opret jeung sedang. Pada saumur mah Abah umur kakarang. Saumur-umur kakara kapelet kurana edan. Hayang teuing rujak kareta api, hayang teuing rujak kareta api, kapal udara dibeuleum. Hayang teuing ka tukang surabi, hanya kasih di belum gua dengan mah yang di belum. Takokak daun tak kekok, takokak daun tak kekok kini nundut. Barudak ulah carecok, barudak ulah carecok nini uti kenunutan. Jeruk purut sakarinjang cenah Abah Opi. Jeruk purut sakarinjang alah jamu air warnanya camerut hayang kabujang, camerut hayang kabujang susul air teu karasa. Itu cenah Abah. Alhamdulillah turun kan nyawer didoakeun teu can nyawer di luar doa we teh mah. Teu kita sadar. Teu si malu sahay berkah salametna ulah keuleuh penyakit kiwari satungtung ulah kanu malaikat Allah jeung Rasul tongkeun. Atuh salajengna ieu gancangna carita. Ieu maung bodas nuturkeun di pengkereunana di negara kajinan ieu maung bodas. Sing horeng arek nguji ilmu anu jampe pamakena nyaeta ieu Raden Pamanah Rasa. Ngagaurna ieu maung bodas lain meueusan. Ieu mamang lengser dugi ka ngompodna sieunun. Ngagaurna maung bodas mantap unur saja jagat. Tapi Raden Pamanah Rasa teu gimbir, teu melang teu hariwan. Ngan ieu mamang lengser ki Purwagali. Nepikeun ka ngayak-yak sieunun pina pisan.
siki kadongdong kelek kesana kelek biji sakit siksi gaple anak peluncur kesana bujur biji sakit gede ciku Raden Pamanah Rasa barang nik diserang tak kumau bodas wae di Pileweulah di negara Kajinan sakilat anjeuna ngagiwar bari nakis atanapi nyabok pali pisan ieu mau bodas ngagawar mau bodas saharita teu dua kali wae ngakublag sakali oge ieu mau bodas ngagaur ngarasa taluk sing horeng jelmaan di negara Kajinan cenah kitu wae gancangna caita mau bodas anjeunna ngarasa tuluk taluk bari ngomongna palingan cenah turunan ratu ti pakidulan terah menak ti pajajaran kaula ngarasa taluk cadu 7 paturunan muarek ngagabut katurunan anjeun sing horenganan anjeun turunan ratu ti pakidulan terah menak ti pajajaran nyaeta turunan Rundayana nanti lingga buana atana piti ayam wastu kencana anu gagas sakti mandraguna ke urang carioskeun antara Bandung jeung Subang saha cenah wae atuh gancangna ieu mau bodas parantos tuluk taluk asup miraga sup maka Raden Pamanah Rasa saha Raden Pamanah Rasa ku salerasna hek atuh urang teu naon heula dihandel mieup geusan sampeureun cak tuna dihanjuang siang geusan alaeut paragi nyokot ninggalkeun urang kacaturkeun kaayaan anu geulis nyaeta naik Subang Larak atana Pinimas Kubang Kancana nuju alitna mah 10 tahun kahanap namina teh Dimas Kubang Kancana sateu acan nikah sang Raden Pamanah Rasa anjeunna di dinya mah santren luar biasa pinterna lain memeueusan atuh dara makna oge nyata Ki Gedeng Tapa sedangkeun ai Ki Gedeng Tapa teh rayina Ki Gedeng Kasih teh rayina Eyang Dewa Niskala teh rayina Eyang nyaeta Eyang Susuk Tunggal putra teh opat-opatna Eyang Wastu Kencana teh gaduh atana pinikah ka Dimas Mayang Sari gaduh putra opat Eyang Susuk Tunggal Dewa Niskala Ki Gedeng Kasih Ki Gedeng Tapa mantap opat kalima pancer Sunda majan pena tewa Raja Bandung Kidul Kaler Wetan jeung Kulon gancangna carita ieu anu geulis nyaeta anjeunna nuju diajar ngaos ayat suci Al-Qur'an luar biasa pinterna ieu carita satacan para wali kulan kenging nyutan atarpi pamasihanti nyata sejarawan Bogor gancangna carita ieu anu geulis nyata anjeunna ngaosna luar biasa anu geulis turun kitu turubun buah pilih milang bentang mastaka diangodampal lempang dialumantingkeun dikengkengkeun dikungkungkeun jiga bin carung diadu gancangna carita ieu anu geulis dipapatahan ku pangarsa Syekh Guru ilmu babagan agamana lain muleusan kerejongjon wae nyaeta diwarahan ngaji atara pingaos ku pangarsa Syekh Guru di dinya Raden Pamanah Rasa sekitar jam 12 sungi anjeunna ningali nu celak-celak aya arlantera bari jeung aya gubung awi keke paman itu kan tingali na cenah orang arlantera urang tingali cenah paman Raden Pamanah Rasa bekinya ketan nu akhirna anjeunna ningali
dina sela-sela bilik ningali aya wanoda anu kacidak geulis wanti-wanti endahna kamari warna atuh anjeunna teh janten ka irut ka pincut ka iroi ka bombroy kudu geulis naik subang larang kancana muncul logika teh mah geulisna sakumaha dipikah hayang ku raja berduanya gancana Raden Pamanara syarek nyampurkeun ngan diwagal kuki Paman Pati kuki Purwagali majarkeun teh isu ku cenah urang taroskeun gancana enjing-enjing sakitar wanci haneut moyan ya Raden Pamanara sa nyampurkeun deui ka nu geulis anu nuju sasapuh sareng aya sepuh nyata Syekh Kuro di dia anjeunna ningali ampun teh Paman geulis kawanti-wanti enakna kamaliwarana pipina geuningan itu tinggal katumirian pangabung-kuwung-kuwungan taarana teja mentrangan bitisna jantung sajaksi lamun seuk eta laleur antara jalmi musak kana bitisna tong borok ning jalmi laleur euteup kana bitisna mantap diseledah cenah wa mana rasa beuki katarik patika tentang asmara cinta Paman hayu urang taroskeun saur pun Rama oge urang ditaroskeun naon maksud jeung tujuan anak pesantren oge naon ai hartosna Islam teh cenah tuduna maklum di dia Raden Pamanara saharita teh anjeunna masih kene nyangking nya teh sunah uhud atarpi sunah wiwitan ajaranna welas asih gancana disampurkeun ku Raden Pamanarasa sampurasun cenah nu kagungan ilmu rampes aduh geuning aya mena sanes menak cenah kuring mah jalma rakyat biasa rakyat jelata cenah Paman ieu Syekh Kuro apaleun lain oge atuh guru agung guru besar ulama ageung lamun teu bisa nebak kana eta jalma anu nuju ngalalana keur ngalakon mana kitu ge meureun ieu turunan ratu ti Pakidulan terah menak ti Pajajaran teu naon dianteu bade aya pikir satibala naon cenah menak kieu cenah ieu Paman nupi ieu teh padepokan naon lamun cenah aliran-aliran naon ajaranana kumaha kasep tah ieu teh nu disebatnya eta pesantren Syekh Kuro ajaranna agama Islam ayat suci na Al-Qur'an ampun teh tobat teh naon cenah aya hartosna Islam teh atuh Paman urang taroskeun wae kanu geulis cenah diwaler kudu geulis irama guru Syekh Kuro pangersa bari emut ngagelenyu ningali anu geulis naik subang larang atana pilih mas kubang kancana didinya ngareret ngarina geulis ka dieu ieu aya jajaka anu perlu dicanggarepan ku hideung ampun teh amal naon atuh cenah ieu jajakan becumpang camping cenah raksukanana tong ayeuna geulis paralun berapa guru didinya ngicepan kanu geulis nu akhirna surti naon atuh bade ditaroskeun teh cenah ieu Rama Guru sok taros ku salira ieu ka jalma ieu saha kakasih teh kaula nyaeta jaka kekebingan didinya Raden Pamanarasa naroskeun kanu geulis ieu cenah geulis saperkawi bade naroskeun naon cenah atuh hartosna Islam kumaha ajaranana kieu cenah engkang nah ieu lalaki teh beti mana beuteung ngarti-ngarti acan ieu naon hartosna agama Islam
padahal mah ieu nuju nyangking kene kapungkur nalika can aya para wali wah. Aya hartosna Islam teh nyangkang eta hiji ajaran agama nu sampurna sae ditinggal dina akidahna oge nganung tata nilai anu luar biasa sapertos kailmuan kaguruan kaliwan hate jeung kalbuna hartina kudu nyaeta saestu jeung keluar kalbu jeung bibirna ai lamun kitu mah beunang sarua jeung kaula ulasan asian jeung dedeuhan ngadeksa celesna mila satlasna mun bohong jeung bohongna mun teu jeung teu sarua wae geuningan geuling hature buduhun laksa ketika bingahan cageuli mangga aya di pertarosan teu aya geuning Raden pamanah rasa didinya reup rai tias anjeunna ngaros isin sababnya pertarosan antara pilu ditaroskeun teh ngawalarna luar biasa capetang tur lantangna ieu anu geulis naik subang larang kancana nu akhirna ieu Raden pamanah rasa ngaleos tanpa perleos kini tanpa pamit di dieu manehna atapi anjeunna emut kana purwa wiwitan gadung ilmu panemut siap pamake tong oge cenah aing turunan ratu ti pakidulan terah menak ti pajajaran lamun teu bisa ngaboyong ngabanang subang larang saati jeung kaula Raden pamanah rasa tujuanana hayang nikah atapi ngaboyong migarwa anu geulis nya anjeunna lumpat atanapi angkat ieu karabakna wawartos yen rek ngamaharan anu geulis mawa emas inten berlian hampir 3 toronton satengah sinawa mawa hayam sakanangan sapi salap muding sapasir pikeun mahar anu geulis na subang larang di dieu anu geulis di subang larang anjeunna parantos ampir tamat masantrenna langsung we anjeunna lungsur di pasantren anjeunna ngadamel pasantren di babakan amparan alif nu ngaranna babakan amparan alif singkatna ieu carita Raden pamanah rasa anjeunna langsung uih deui ka pangarsa Syekh Kuro nanging didinya parantos teu aya nya nu geulis cenah ka mana diwaler ku pangarsa Syekh Kuro parantos cenah aya mah ngadegeun pasantren di babakan amparan alif atanapi di Teluk Agung Muara Jati di tanah kaler di dieu Raden pamanah rasa nyata nyuksuk deui ka babakan amparan alif sejana bade nyusul anu geulis bade ngamaharan tebat anjeunna lumampah nyaeta nyusul anu geulis ka nagara Japura atanapi ngadamel ieu perjalanan teh sakitu labina gancangna carita ieu hampir dugi ka tempat tujuanana anjeunna tepang sareng ti gedeng tapak ramakna anu geulis di subang larang keke sampurasun cenah paman ai asa raruas teh aya prajurit di Galuh Papua asa kuraruas teh cenah aya pikir satimala naon Raden teh pamit lepat mah teh putrana si Kakang Prabu Dewa Niskala laras pisan cenah paman tujuan anak ka dieu bade naon cenah mena kaula teh ngarasa kairut kapincut kairoi kabongbroy kudu geulis putra salira eta nyimas kubang kancana atanapi nyimas subang larang maklum ai sepuh kapungkur mah dijodohkeun teh cenah urang antara dulur margi naon politik Raden pamanah rasa supaya di negara Japura teu beunang ku negeri deungeun
inti nama kitu panginten di bawah lagi ayah politik mangan politikna panginten dah naon ngaranna ge wa sami gitunya ngan politik sehat di Raden Pamanah Rasa oyong nikah kanai subang larang supaya ina gereja pura teu beunang kuatu sekaligus bogoh anjeunna teh kitu nya mangga cenah Raden urang anteureun ka ditu ayeuna mah margi anu geulis parantos kagungan pasantren nu namina pasantren Amparan Ali gancang na carita ieu Raden Pamanah Rasa nyampeurkeun ieu ka pasantren anak hayam turun 10 kang tata anak hayam 10 pae hiji tinggal salapan lamun hayam masih puguh ulah arek diluluasa lamun hayam masih puguh api ropi anu mager ulah arek diluluasa hayam ketinggal 8 pae hiji tinggal 7 lamun urang luluasa hate cinta teparugu hayam tadi tinggal 7 kageleng angkot ditinggal 6 lamun urang tos parugu hate cinta teprangkana eta hayam tadi tinggal 6 dihakan cara tinggal 5 mun urang tetep prangkana kantun wawartos gak mana hayam tadi tinggal 5 dipaok adi beuteuh ditinggal 4 lamun urang wawartos gak mah urang kudu digentos sholat hayam tadi tinggal 4 kageleng angkot tinggal 3 lamun urang getol sholat hayu nu geulis urang enjing ka pangulu hayam tadi tinggal 3 pae hiji ditinggal 2 lamun urang geus ka pangulu kantun beberes ngadoa hayam tadi tinggal 2 pae hiji tinggal hiji lamun urang pinter ngadoa urang kudu pinter ngaji hayam tadi tinggal hiji Allah doi direret tinggal indungna lamun urang pinter ngaji kantun tunggu ilmu luhurna hayam teh tinggal indungna Allah doi hidup tinggal sayangna lamun urang kasih sayangna sarta gaduh ilmu luhurna kantun nunggu kasih sayangna hayam teh tinggal sayangna atuh budi nurut direret tinggal lebuna lamun urang kasih sayangna kantun nunggu disaestuna eta nu lees teu mohunturna atuh saparantosna ieu Raden Pamanah Rasa nyampeurkeun ka pangarsa sepuro aya anu geulis nuju emut ngagelenyuk dina golodong ai baheula mah aya golodong wa didinya anjeunna reng hapranyu ningali sorot socana lir bulan purnama sakamara ningali uwaosna lir gula gumantung biwirna
ipis lir jawera anu gelis emut ngagelenyuk mantap di sorehan ieu nyawakna Raden Pamanah Rasa lamun direk mantapna dede sampurasun cenah nu kagungan ilmu ampun teh aya naon ya amal nah cenah itu prajurit lupa kuat ngaping menikah reung turut sararian aya naon cenah amal nah santri kaula cenah anu kurang ajar nah santri kaula cenah anu main narkoba sanes geuli ieu teh nyaeta Raden Pamanah Rasa teh aya binat kasalira atuh di dieu naik subang larang barang ngareret ka sorot-sorotna ampun teuing tobat teuing geuning teh asa kenal teuing kakek di mana cenah nya di pasantren Rama kaula nalika waktu cumpang campingna saha cenah atuh salira teh nu saleresna kaula mah jalma biasa we geuning jalma anu bodoh katotoloyo teu bodoh-bodoh aja anu geulis barang ningali yen eta teh putra mahkota putrana Hyang Prabu Dewa Niskala anu geulis ngarumpuyuk lir kapu ka ibuna lir kapos ka hujana ampun teuing hapunten nu kasuhun jemar hampun anu diteu pilih coloko kaula nalika di pasantren Paralun geulis aton nah dah kan mah biasa akang teh maksud tujuan kanya teh aya maksud nu tantu naon atuh cenah kang kaula teh bakal migarwa salira atanapi bade ngamaharan salira tuh tingali prajurit mau pedati Mas Kinten berlian hampir 3 toronton satengah bawa maharna lain memeusan cikan anu geulis bade nampi moal ieu mah gancanna carita we cenah ieu mah di pairan atanapi mairan ieu kigeun tapak leres geulis teu langkung salira menak anu geulis we putra amah anu geulis moceng di dinya anjeunna ngahulang ngaraga menang bingung teh maneh tumutu ampun teuing tobating amal kaula sanes nampi kana pangasihna tapi kaula lain anu kitu anu dipiharep tapi teu nanaon eta mah jeung para santri sadaya jeung ngabiayaan santri nanging kaula mah di maharan teh ditarosan teh lain kuno kitu nya hoyong kunaon atuh cenah geulis hoyong kunaon geus pok gerak garios prak gerak garita Raden Pamanah Rasa ngantos teh sabar pisan kaula mah hiji di maharana teh hayang kudua kalimah syahadat anu kadua hayang di maharan kaula teh nyata kulintang kerti jejer 100 naon cenah paman lintang kerti jejer 100 teh nyaeta tasbih ingaraneunana kitu cenah Raden Pamanah Rasa dirinya bingung nu teu manghitung-tung susah manah nu taya sudana tadi oge leumpeuh-lumpuh nanti ku awewe wa rek ngajabat rek jadi naon oge wa atuh di dieu Raden Pamanah Rasa nyanggupan bari jeung dina hatena amicun karamana nanging aya pamenta cenah kaula maharna 2 kalimah syahadat rek kumpul heula ka pangarsa Syekh Kulon utus aya di dieu jeung lintang kerti geger 100 tasbih pingaranna nanging akang saparakan cak sarundayan ti nagara oge incu putu akang jaga isuk jaga ninggeto akang nek tetep nyieun tatanan kasundaan ulah dicarek kudu geulis ajenting akang cepai geus pawasna agama Islam nanging tatanan kasundaanana wadi
dipudarkeun atanapi moal ditutup kumaha anu geulis urang saling we ieu mah anu geulis nu akhirna eleh teu nanaon Kang arek nata Sunda nek nata buhun nanaon nu penting urang nyangking ka rumah kawasa mantak budak ayeuna lamun aya ngetan natanan kasundaan wajar berarti kapungkurna ge ajaranna ge eta wah ajaranna ulasan asihan jeung dedehan nah leuwihna urang Sunda teh boga kitu wah ulasan asihan jeung dedehan lamun teu ulasan asihan jeung dedehan lain urang Sunda mantak sim kuring keur tahun 2012 ke Singapura ka ditu muncul bahasa ayeuna mah cenah aduh di Tatar Pasundan Bandung mah kaya akan keramahannya gitu majarkeun teh itu dicana ku mahasiswa hari teh mah atuh gancangna ieu Raden Pamanarasa parantos nyangeman anu akhirna diayakeun pertikahan di dinya disaksian ku guruna atuh anu geus dicanak diboyong ka karaton ku Raden Pamanarasa nah saatosna nikah ka anu geus naik subang larang ieu Raden Pamanarasa diistrenan ku ramakna anu parantos sepuh toproh-toproh pisan eta turunkeun ieu karajaanana nya dipasihan gelar Sri Bandung Maharaja Eyang Prabu Siliwangi saking Pajajaran nanging tina kituna ieu anu geulisna tanan di tanah Pakalerang ngan gaduh dua bojona teh lamun cenah meureun ku kiwari mah ti urang Subang hiji ti urang Bandung hiji nyimaskeun Tri Manik Mayang Sunda putrina nyaeta Eyang Susuk Tunggal lamun nyutat ka dina cenah jengkolot baheula antara Subang jeung Bandung rai raka rakana urang dieu raina urang Subang mantak sim kuring geuwat mere job sing loba kulanceuk janten sarama misah ibu cenah kitu wah gaduh putra kaleresan nyaeta nyimaskeun Tri Manik Mayang Sunda gaduh putra tilu hiji Raden Surawisesa Suraswan Surawijaya dinai Subang Larang Kancara gaduh putra tilu Raden Kian Santang Laras Santang Jaya Sanggara maklum meureun ieu di antara budak anu genepan teh sok aya salisihna wae wah gancangna carita kuih deui ka pasantren ieu Raden Kian Santang Laras Santang Jaya Sanggara neraskeun deui pasantren mangga cenah kuraka eta mah tata kerajaan mah di palih kidul kaula mah rek ngalalakeun jeung ngalalana wae kitu saur Eyang atanapi Raden Kian Santang nu mantak di tanah kale mah pengalana wah beda jeung terah di dieu menak Pajajaran seueur ngajabat jeung pajabat atuh tina kituna ieu Raden Kian Santang ngasakeun elmu nati saha di Cirebon ti pangrasa Syekh Datu Kahfi atuh anu geulis Dimas Dewi Laras Santang neraskeun deui pasantrenna ka negeri Mesir ngan di negeri Mesir dilandih namina janten Dimas Dewi Saripah muda ieu tah di dinya anjeunna nikah sareng urang Mesir teu kasebat si Asibena mah ngan pedah kieu saur Dimas Laras Santang teh upami putra eta dilahirkeun teh pamegeh dicana ka tanah Jawa upami istri teh tetep tumentek di negeri Mesir kitu wah atuh gancangna carita anu geulis saparantosna nikah sabulan nah
keren 2 bulan ke rumenggang 3 bulan ku bulung 4 bulan mangrupa 5 bulan musik 3 bulan malik 7 bulan kolot 8 bulan ngora 8 10 medal iya cabang bayi dilahirkan sengit na angin-anginan luar biasa nyak didingat di pasihan nami kun aku anu gelis di pasihan nami Syekh Sari nyata kurang makna di negeri Mesir Hidayatullah janten putra nate Syekh Sari Hidayatullah putra nyi Mas Dewi Saripah Mudain atuh gancangna ieu tos kena kusumpah jeung janji nya ieu urang kali dicana ka tanah Jawa antara maka Cirebon ku Buruti uakna nya tadi Prabu Kian Santang antara Raden Kian Santang Raden Kian Santang nami nanti sababaraha hiji wa Pangeran Cakrabuana langsung sang Kian Santang beh dieuna eyang ku sangkan saking Cirebon hampura wae kasadayana ieu Persi simkuring sareng Persi urang Bogor atuh di dieu anjeunna langsung wae diasakeun urang kalihna dijantenkeun waliullah anu kacida luar biasa lami-lami naik subang larang berenang tahun beh ditu kena ku pupus maut pingaraneunana ngan pangarsa Syekh Sari Hidayatullah teh hoyong nadrang tanahnya taka Thomas mun kiwari mah di daerah Nangrang beh ditueun Pagaden wah atuh gancangna ieu carita orang ningali di luhur tutunggul aya anu geulis emut ngakeuleun nyoba ilu mengi sok sanajan cenah ieu teh nini tere antara pi eyang tere nanging uka sobaran ku katawakelanana nyiarkeun Islam kacida peupeurna sok sanaos dipoyok-pok diledek dina mangga ieu nyi Mas kaunganten anu kelahiran negeri Banten didinya anjeunna nungkul gancangna atuh anjeunna didinya ningali ka anu kasep nuju nantu nu kasep ningali ka Dimas kaunganten nuju nada ai geulis pancen ieu mah nini kaula Dimas kubang kancana atana Dimas Subang Larang nak kunaon atuh cenah kaula ge da teu naon deungeun oge mika dede mika nyarek ngiri ngaduakeun wae ka pangarsa ieu nai Subang Larang nya teu naon gancangna carita ieu dasar budak ngora berwasil kelep ku palengpeng silih dilaku karina pangarsa Raden Syekh Sari Hidayatullah mika cinta mika deudeuh mika nyaan kanu geulis nyi Mas kaunganten nu akhirna dicanak nyaeta ka negeri Banten nyaeta anjeunna bade ditepangkeun sareng keluargina anu ti negeri Banten nyi Mas kaunganten didinya anjeunna semu geget pisan ka pangarsa Syekh Sari Hidayatullah engkang hayu cenah urang nyiarkeun agama Islam di tanah Banten ayeuna maka mangga cenah geulis bari jalan-jalan cenah anu geulis teh wae urang jalan-jalan cenah anu geulis teh wae mundar mandir pesirang jalan-jalan
bogo baris janji api robi pas ini pasang subaya duaan bari siliki cepat silih tetep sotan naik mobil anu jurusan ke kota nu dimaksud rek nonton film India kabeneran cek kata angkot kosong muatan atuh jadi jauh ngobrol apa berduaan naik mobil angkot ke kota Karawang beri saroso wang weng nyarita tah gitu maksudna nah mani gitu tulus apa teu perlu abohong honor perlu pisan bohong lawan tulus susu syukur pisan sosok santen iya keeweuh sasaha ulah bohong abi mah sayogi ulah jalir janji upami narajang awas ini seberat pasir long kawinnya wadah tutup biritna manusia tadi ge urang kipaya sacarana nu penting harus duit negara dada agung nyaparalun atuh di desa parantosna ieu Nyimas Kaunganten anu aya di negeri Banten ieu pangarsa Syekh Syarif Hidayatullah dicatat anjeunna di dina ngayakeun pertikahan deui wae antara pangarsa Syekh Syarif Hidayatullah sareng Nyimas Kaunganten anu geulis kawanti-wanti nu geulis di dinya emut ngagelenyuk parang-parang tos ditikahkeun anger sabulan teh ngaheran 2 bulan lumengan 3 bulan kumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 3 bulan malik 7 bulan kolotot 8 8 10 medang anu geulis ngalahirkeun ieu cabang bayi anu luar biasa gagahna cenah mah tarajun wa tapi terjun nyata lahir teh Sila Batara lamun aya lahir Sila Batara ieu manusia bakal gagah luar biasa dilahirkeun ana Sila Batara nyata naon atuh anu disebut Sila Batara
sasari pidaya tuluh meredih kana asina Gusti Muntang kana murahna nu maha kawasa anjeunna abdas kula Mas supaya ieu istrina aya dina kalancaran kasuksesan tur kaslametan anjeunna di dina tapakur ka Maha Agung muja berata ka Hyang Maha Sukma malah mandar sapa munut ginuluran sapa maksad tinekanan itu dina lalampahanana ku akhirna nok murojo akan tieu cabang bayi lahir ngekuar ka alam dunya seungitna sabisan anjeunna kapungkur saha atuh pingaranana nyaeta Pangeran Sabakingking alias Sultan Hasanuddin Banten lembong teuneu cocongoan dicanak ma abah karajagalu mumpung cakeun abah sosonoan da enjing bakal pajauh dulungeun Sinang layak para patah cisarangkeun lempur bukun samudaya urang Bandung kalepatan pamugi ageun hapunten pamugi ageun hapunten